Dang, Kulan mah. ente tuh ngaji dang. Kemana buat tak acan. Tumang pan tadi terus di sawah kan mangnya. Anak-anak teh tumang langsung bunuh gerak, teu kerasakeun. Mana nih kok? Tuh, kerasa tak. Pada di sawah teh gitu. Ada bongas satu tuh di semek. Dudung dah acan ini dia tuh gitu. Mau udah kenal nyakun. Naon Ingin tuh udah ketemu cinta PS bang teh. ayaon nya. Hah? Ayaon nya. Atuh sawe nanya kan ka ente. Tinggal leubeuleuman kos kitu kumaha nanyakeun daerah. Tumang tong tarik teuing we. Ditakol ku hulu. Hulu naon awas ya anyut. Ayah begini dia ya budak. Saya di dia kami kayak balik ngaji. Boleh bagi teangan yang ayah di dia ini teangan gitu. Eng, kemarin ente apal Chan? Insyaallah. Nah, sabab ente ketinggalan ini maka mari jeung sudah terang bisa. Tah. Duh, ada serak eng aduh. Dia jujur kantin itu ngoh. Tah aku sabab Mister Tiara dan Tiasa nya sing getole tadarus lancar ke panos Quran. Ya. Lah usah begitu terus ada lancar mah. Ini orang ambil karena jurusan bagian jurmiah. Ka jurmiah heula. Ya, akan jurmiah. Oh, enggak lancar kamar lagi nolong. Kayak rencana kelanya warna. Tah, nama bagian jurbiahnya. Tah, eng, kayak nama lagi kena jurbiah. Bismin. Ismun kalau batan nama huruf lagi di bismin. Ari bakna dina bismillah, bakna teh disebut ba harap jar. Majrur nate ismun. Majrur nate dan ismun dijerkeun ku ba huruf tukang ngajarkeun jadi bismin gitu. Ieu bah huruf tukang ngajarkeun ieu dijerkeun anak ku ba di bismin kantos teh Kacan mah. majeuna da teu mangetian talarana can apal matak nya talar hela teranana tak lamun tos katerang mah talarana mal bos cai nyuruh terus salewat tunggul ge tinggal harap unggul kuas kieu bukan langsung ke hartos itu terang talarana mah ku sabab nah talarana ge tos dijelaskeun batak talar hela we engke mah nya eng talarana nya mau terang da itu acan eta mah talarana mah kumaha we ngadenge cai nyurung teu paruguh gitu. Nya kitu we kumaha itu can terang mah talarana Anjing mah abdi bade mulih heula mah ke Gunung Kidul. bade mulih. Oh, Ih, naha nu sabaraha dinten di dieu. pan Kacan nyandak anggoan mah. Nya. Dengan tebihnya kurung kidul teh. Paling oge teu diangkat anjing ka ditu magrib. Ulo. Magrib. Sareng saha itu bae diantar mah ku rejangan di dieu. Nyalira bae mah. Daerah bae. Ludeung kitu. Jeung terus biasa dileuweung. Jadi jangan bakal
wias lengo. Biasa. Sawiasnya tuh ibadah ulang halamanya. Besok begitu hari itu hela. Panta cana watas pangitan ka ibu nama gelnya. Caca. Tuh nya kue gitu besok watas hela. Oke. Terus watas ka dieu deui, ka dieu besin teu ka dieu deui. Madem. Syukur daripada ka dieu deui mah. Ulah lami teuing di. Nya tuh. Ka dieu di jalan nya. Mohon. Sarua. Di tempat. Mau balik kemana? Mereka belum tidur aja. Alasannya. Cuy, emang ada kenal tuh kasih bang itu? Wah, ada punya nama saterek gaji kekobong dah. Oh, kayak mau ngaji mau bakal ayah di mana kadieu? Tah, mau ngaji mah coba be tanya ku namanya saha mau gitu. Tanya bisa namanya sih. Nyari aja mah jauh mah perjalanan.
Jalur mah enaknya mencet man. Kebersihan lagi ngejiri-jipen euy. Orang mau di obat nya euy. Obat man. Sob. Obat. Ya, buat ya. Duh, kalau mencret euy, kudu obat bener euy. Obat naon ya euy? Obat cinta, obat apa euy? Sur babe Habib memang kos kadon. Oskadon. Ya. Saya masih tinggal momen simet. Karena dokter jangan nggak momen simet. Lain bintang 7. Nah, begitu mah kirang ge mah, kirang jetu. Kerja huntu bener Ya. Paramek mau kita si daeng mah. Beja nama cenah murus kieu mah kudu daun awi jeung ori. Herman si Odang ya. Ini teh bareng jeung kami kebersihan kandang kita Mang Daeng. Saran ya teh ah. Coba nih saung tongo. Aduh, itu dong. Tete begitu aja. Jadi saya itu teh emang kalau itu ngorai ca. Kaya saya makan aku makan yang La ilaha illallah. Kebakaran, oi. Kebakaran. Oi. Odang tuh. Ulah ungkul ya. Tuh leuleus mang euy urang mah ieu puasa. Puasa. Bola mek di ieu dicap euy. Naon? Gusti domba bieu tos kebersihan, kok ngajak kebersihan ke dalam domba di Mang Daeng ini puasa mah pera nyarekana. Atuh mungan saha? Puasa naon gitu siga puasa awewe sok era gitu puasa awewe. Puasa kodok. Puasa kodok mah usum tidak. Emang Nyaho teu. naon? Mang Eng ulang. Wah, Asli. Mang Eng ulang tuh. Tadi we bebeja ke Mang Daeng gitu. Mereka lembur heula sini. gara-gara mana meureun? Naon dari sawah mah sih mah hampura masa di semek di sawah mah. Wah, teu balik mah. Kumaha tuh euy. Mana? Balik mah ngeri-ngerian wae. Oh, heureuyaan deui. Aya. Otong. Heeh, gitu. Wah, Ada saya mah tulang kajeng urang. kalem we eta mah sirap na hukul. Sirap pelampiasan gitu, pelampiasan ngeureuyaan mereka si Otong. Mana eueuh lah. Sarua ih, me rame kitu alam dunya teh teu heureuy mah enggak asik teh da. Mah, Mana? Heuh siap. berpuasa memang usum da kamu mah euy. Dia goblok itu buka kodoana. Tinggali di rebak kopi, tes ke cappuccino. Aduh, udah cingkeh. Udah jengke. Geus batalkeun. Kumaha? Mong. Erek moal. Moal. Barang anyar tuh. Moal. Buru batalkeun. Moal. Engke kalem kodoan mah. Tah lah keneh kepuasan ge 4 mingguan deui. Era tuh ku Gusti Allah. Isin ku Allah. Iya tuh. Sami atuh. Ya Nah, ampun. habat ngeureun Mang Eng. Ah, Hari isin. saha nu pertamaan sok mana kehead. Saha? Oh, pas adi wah wah geus saha nu pertamaan. Eta mah masalah jaket anu alus teh ya. Coba. Boro-boro jaket alus. Nyaho tina kenak meri salus lagi. Ah, ini mah orang mah teh ditolak di kaul we. Meni balaga ampun. Nah, buat nyebutan masih ditolak ya dan Ocok 07 mah mau ditolak. Ya, memang tidak ada ditolak head ah. Halo, cuman beda ieu. Era euy. Tinggal kita. Oh, lu batai domang. Bukti. Mang Daeng teh buktikeun. Jeung eta tah. Bawas ya Odang. Teu ngabersihan. Bejakeun ya Mang Daeng. Juk. Paling emang daeng teh oh bagus. Mang Daeng mah mau hayam karunya tuh gerep. Namuana. Nama. Kalau makla. Bangga. Bicarakan. Bangga. Assalamualaikum.